mana orang kana apal heula, malah asar apal makhluk. Nyaho kan asar apal, geus nyaho asar apal, akal teu ngarti aya tapak damel eueuh pagawean. Jadi ya apal, apal aya nu boga apal nu teu boga sifat moal. Jadi ayana apal teh sabab sifat. Gitu. Lamun Allah sifat mah boga apal. Dat nu teu boga sifat tapi boga apal teu ngarti akal kan. Ari sifat di mana cicingna? Di nada. Tarangan cik dina sifat. Sifat mah di nada. Maka nekadkeun kajen can tajalidat, nekadkeun Allah teh ladat. Naon sabna? Aya sifat di Allah. Tak kitu kan ari ngaji marifatna. Jadi ismullah teh nuduhkeun yen Allah teh dat ngan dingaranan Allah boga sifat, boga apa? Gitu.